Aduh, kota habis lagi. Belilah aing si Kevin. 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 Apa itu si Kevin? Cari tak? Ya, betul. Balik kayak aku dan harus bawa lain. Nah, bari nunggu si Kevin lain ke warung lah. Terus Kevin, ada si Kevin. Oh, kita KS satu. Kevin, es pae, bang. Anjing luas aing cuma nanya naon. Bantu, Con. Tolongin saya. Apa kamu udah sengklek datang-datang seminta bantuan ke aing? Aduh, Pin, tulungan aing, Pin. Aing munting, Pin. Aduh, aing telat nyambut. Tulungan atuh, Pin, yo. Tuh kamu mat aing dijual lah, kok. Beli atuh, Pin. Aing mah syukur, Cun. Mantap ya. Aing can kisah heuh. Terus putas acos tertunggu. Bari jeung aduh aing mah mending juga urang teh Rangda aman, nyaman dan tentram. Apaan Rangda? Gak level Rangda mah saya mah. No way. Bisa nama lah, ulah lo baca tay nama. Beb aing ge saya ingin minta dikawin. Lu beli motor aing 3 juta beras kalah. Di mana? Cun, motorna mana? Tata anu hidup tata di tingkat Oh, eta. Pergi aing. Yang 7 banyak. Cuma yang di tempat itu. Wah, ieu mah bati gede motor kieu mah euy. Lumayan gitu. Batian gede mah. Bisa. 3 juta. 3 juta. Wah, ini transfer ayeuna heuh. Ang biasa kan, jangan sok top up ka dia. Biasa. Siap. Gacul sengklek. Benar. Siap, iya. Nuhun. Siap. nah, Budut sudah ada. Tinggal kuota. Si Kevin itu juga ngomong motor aing, weh. Ya mama bener ya kudu disamperkeun. Apa itu motor saya? Motor saya di mana tuh? Motor urang ya, Pak? Lah, ieu mah yang mulai sudah sengklek. Urang ieu beulina, Pak. Teu butuh duit. Manehna kabogona dulu. Tapi ngekeun jeung teu nama lain teu milu nyieun. Kan ieu mah jelas-jelas motor mah geus saya harus motret. Terus si budak sengklek? Anjing, gemerik. Musik cuma nu ieu sewotnya. Cing, aing gak dia mun tadinya punya batik gede kakak dobil atuh kieu mah. Mau. Balik kan aing. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Aing rek ngalong ieu kana rosong. Anjir. Kebeneran ya Pak Kadus. Aing rek nginjem lah aing keur modal. Pak, tolong dong, Pak. Jangan ngeruaskeun. Tolong naon atuh? Tulungin saya. Naon? Saya mau ngalong. Teu boga duit. Boga duit. Tadi nu ngalong mah saha? Abi, Pak. Geus bae kieu, urang nu ngalong mah. Mung apa mau geus kawin urang mancan? Sia mah. Yang minum euy. Geus eueuh, Udud atuh udud. eueuh geus lah. Sia mah kamari can bayar geus sagala menta geus ini. Pujit lah aing. Atuh yang modal. Panggih sia mah nginjem duit coba. Ngopi kudu pangmayarkeun, udud menta. Tah sabatang deui udud tadi eueuh. Geus balik ah. Tulungin. Pujit eueuh. Mali berenya. Wah, Anjir Pak Kadus berwit ka aing, aing gak oyan geura lah tuman. si budak sengklek. Wal panggih hayu we ngarojitkeun. Duh, ya reungit. Duh, palawur ayeuna ya terus DBD. Duh, rajin PSN. Atawa di kebulan ngawasep. Iya ya.
Aing pedit-pedit teuing ka aing koplok teh nya. Ah, sendal pau. Jangan ya ka aing teh. Muter-muter lah. Ih, bagus jam 2 itu terasa. Jabatan lohor. Ya kok sebenarnya. 5.000 Pak. 5.000. Dengarnya namanya. Mas sendal urang ka mana ya tadi di dia? Tinggal sendal tadi dia. Itu. Ka mananya euy? Alah, ieu mah moal salah ieu budak sengklek. Tuh. Hei, budak sengklek. Halo Pak. Kurang ajar si budak sengklek. Budak sengklek Pak Wan. Aing tadi duit yang menang modal, sendal. Nah, alus dia mah. Lumayan, jual mahal. Baik, Pak Kadus.